Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi kalam jeung saniskara anu ku maranehna ditulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Maneh Muhammad ku nikmat pangeran maneh lain jalma gelo. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Jeung saestuna pikeun maneh nya ganjaran anu taya kendatna. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jeung saestuna nya akhlak maneh teh agung. Fasatubsiru wa yubsirun. Nya maneh bakal nyaho turta maranehna oge bakal nyahoeun deui. Bi ayyikumul maftun. Saha anu gelo di antara maraneh teh. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saestuna pangeran maneh teh nya anjeunna nu langkung uninga saha anu sasar tina jalana sarta nya anjeunna anu langkung uninga ka jalma-jalma anu meunang pituduh. Fala tuti'il mukadzibin. Bukituna maneh ulah nurut ka jalma-jalma anu ngabarohongkeun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Jeung maranehna miharep upama maneh leuleus jejer nya maranehna oge bakal kitu. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Jeung maneh ulah nurut ka saban-saban jalma tukang sumpah tukang ngahina. Hammazim masya'im binamim. Tukang nyawad anu kaditu kadieu ngupat ngarina. Manna'in lil khairi mu'tadin atim. Tukang ngahalang-halang kana kahadean, tukang ngaliwatan wates wangen, tukang ngalampahkeun dosa. Utullin ba'da dzalika zanim. Tukang kasar jabah ti eta teh jahat deui. An kana dza malin wa banin. Sabab saestuna manehna teh loba harta turta loba anak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Upama ka manehna dibacakeun ayat-ayat kami pokna teh eta mah dongeng-dongeng jalma-jalma baheula. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kami bakal nandaan manehna dina cukang irungna. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Saestuna kami geus maparin cocoba ka maranehna saperti kami maparin cocoba ka jalma-jalma anu boga kebon nalika maranehna sarumpah yen maranehna bakal mupu bubuahan ti kebonna subuh-subuh. Wala yastathnun. Sarta maranehna moal nyasarkeun. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Nya eta kebon teh ka tarajang balai ti pangeran maneh sabot maranehna sarare. Fa asbahat kassarim. Nya jadi weh eta kebon teh lir tutung geheng. Fatanadaw musbihin. Barang subuh-subuh maranehna ting carluk. Ani'udu ala harthikum in kuntum sarimin. Geura arindit ka kebon upama arandika rek marupu bubuahan mah. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Nya jung weh
maranehna arindit bariting harewos ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين dina poe ieu jalma miskin sangkan ulah asup ka kebon maraneh saurang oge وغدوا على حرد قادرين jeung maranehna gesat gesut arindit kalawan rarancepan padahal maranehna teh marampu فلما رأوها قالوا إنا لضالون tapi barang maranehna nepi ka kebonna eta pok maranehna ngomong gening urang teh kalangsu بل نحن محرومون malah urang henteu mupu naon-naon قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون pok jalma anu adia di antara maranehna nyarita naha lain kaula geus nyarita ka Arandika yen kacida hadena upama Arandika ngamaha sucikeun Allah قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين pok maranehna ngaromong maha suci pangeran abdi sadaya sayaktosna abdi sadaya teh darolim فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون duluy weh antara maranehna silih cawad قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين pok maranehna ngarucap duh cilaka abdi sadaya sayaktosna abdi teh jalmi-jalmi anu ngarempak wates wangen عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون mugi-mugi bae Gusti teh maparin gentosna anu langkung sae tibatan eta ka abdi sadaya sayaktosna nya ka Gusti abdi sadaya miharep كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون tah kitu siksaanana teh tapi siksaan akhirat mah leuwih rohaka upama maranehna nyeraho mah إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم saestuna pikeun jalma-jalma anu tarakwa sawarga naim di pangeranna أفنجعل المسلمين كالمجرمين naha kami teh bakal nyeruakeun muslimin saperti jalma-jalma anu darosa ما لكم كيف تحكمون kumaha ari maraneh geuning kitu netepkeun hukum teh أم لكم كتاب فيه تدرسون atawa naha maraneh boga kitab nu sejen anu ku maraneh diulik إن لكم فيه لما تخيرون anu dina eta eusina teh kakandung pilihan maraneh keur maraneh أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون atawa naha aya pikeun maraneh janji-janji nu pahet jeung kami nepi ka poe kiamat yen saestuna bakal dicumponan saniskara anu ku maraneh ditetepkeun hukumna سلهم أيهم بذلك زعيم tanyakeun ka maranehna saha di antara maranehna anu tanggung jawab kana perkara eta أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين atawa naha aya di antara maranehna sarekat-sarekat nya geura datangkeun sarekat-sarekat maranehna teh upama maranehna jalma-jalma anu balaner mah يوم يكشف عن ساق ويدعون
إلى السجود فلا يستطيعون. Dina poean maranehna garosing sakiamat sarta maranehna diuar sina sarujud tapi maranehna teu barisaeun. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Panenjona tarungkua turta maranehna pinuh ku kahinaan padahal waktu di dunya maranehna diajak kana sujud bari jeung maranehna teh calageur. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Ku kituna serenkeun wae ka kami nyiksa maranehna katut anu ngabarohongkeun ieu pidawu. Kami bakal nyiksa maranehna satahap-satahap nepi ka maranehna hanteu nyarahoeun. وأملي لهم إن كيدي متين. Jeung kami ngaganggayong maranehna sarta rencana kami teh kuat. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Atawa naha maneh menta upah di maranehna nepi ka maranehna ngerasa berat mayarna. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Atawa naha maranehna bogaeun ilmu goib anu ku maranehna dikitabkeun. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Nya masing sabar kana hukuman pangeran maneh jeung poma maneh ulah jadi saperti Yunus anu diteureuy ku lauk tea basa manehna ngadoa sarta manehna keur bingung. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Lamun seug manehna teu disusul ku nikmat pangeran maneh tan wande manehna ngaguler di basisir dina kaayaan hina. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Dului pangeran milih manehna nya manehna dijadikeun di antara jalma-jalma anu saroleh. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Jeung meh wae jalma-jalma anu kalupur teh ngagulingkeun maneh Muhammad ku polototna nalika maranehna ngadenge pangeling sarta pokna saestuna manehna teh jalma gelo. وما هو إلا ذكر للعالمين. Padahal eta Quran teh tayalian angin panggeuing pikeun sakabeh alam.